Hmm. Ku akang we nya HP teh pamalikeunana. Nah, aku akang. Punya ku sorangan, nggak bisa milihan. Pan enggeus si abi teh neangan kukurelingan di kota. Tapi teu manggihan. Maknya temangihan. Pan pabalatak kontra di kota mah. Tinggal datangan hiji-hiji. Pan enggeus eta gen. Abi ngureling nanyakeun Kang. Aya oge merek si Omi jeung si Oma. Ari merek second mah eueuh. Nyai. Maksudna HP second teh HP urut. Lain HP merek second. HP urut saha Kang? Duka atuh. Duka urut saha. Terus tamu tukang dagang nanyakeun HP rek urut saha? Kumaha Kang abi ngajawabna? Mau nanyakeun urut saha na nyi. Sok aya wae ah. Nya we bisi nanyakeun. Bejakeun we urut jelema gitu. Tah kitu Kang, sagala ge kudu jelas. Ulah sangeunahna. Anjay.